Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun Ujang sarta ieu teh Bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh Bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Barang ngadenge pananya kitu Mama Kiai waktu hari tangan saukur imut ngagelenyuk bari nepakan tak-takna waktu harita nyarita. Ujang ayeuna mah ulah loba pamikiran, ulah loba tatanya sabab ama moal nyarita atawa ngabejakeun bakal kumaha tanaga Ujang dibutuhkeun ku eta putri raja ieu. Ayeuna mah geus hayu cuang balik, geus waktuna urang balik deui ka tempat urang sabab urang mah ayeuna ngan saukur jalan-jalan jeung deui nembongkeun ka Ujang kumaha kaayaan di negara atawa di bangsa lain teh kanyahoan kawas kieu kawas kitu tah ngan saukur eta anu ku mama ditembongkeun ayeuna ka Ujang saterusna mangke oge bakal kapanggih ku Ujang sorangan. Masalah Sri Devi anak ieu raja ulah dipikiran careng waktu udah dipikiran ku Ujang sabab geus waktuna mangke oge bakal kaharti ku Ujang sorangan. Yap ayeuna mah jang balik Ujang. Barang cacap nyarita kitu les maranehna teh leungit eta karaton ninggalkeun eta patempatan nuju deui ka tempat asal brai beunta. Barang beunta teh maranehna duaan masih kene aya di tempat anu samemehna ku maranehna dipake ngobrol nyaeta di hiji saung tempat Parman Tirakat. Tah ayeuna mah Ujang urang teh geus nepi deui ka nagara urang atawa ka tempat urang asal. Seg ayeuna kumaha bakal ditinggalkeun geus waktuna Ujang teh neruskeun Tirakat nepikeun ka waktu akhir duha kakara Ujang meunang dahar jeung nginum
kawas biasa ujang segnya ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanggeus ngucapkeun salam jeung dijawab ku Parman atawa sarta Mama Kiai teh jerut turun tina eta saung balik deui ka pasantren. Sedengkeun Parman samemeh wiridan manehna teh ngagrentes bari ngarahuh ka cida. Jerona berat segala rupa karasa dina waktu harita. Bener-bener ilmu teh geuningan kacida lobana ngarti ieu can ngarti itu, nyaho ieu can nyaho ieu. Aduh aya bae heueuh lamun kieu carana mah aing teh kudu sagencangna ngawasa sagala rupana supaya teu jadi bingung lieur kawas ayeuna. Sabab bener teu nyangka ayeuna aing bakal ditembongkeun ku Mama Kiai hiji keanehan anu matak bingung. Sabab waduh geuningan di negeri tadi aing teh salah neutup putri eta raja teh Santi, bener-bener Santi, tapi bargas pugu Santi teh aya di lembur, aya di jero pasantren teu mungkin. Aduh lieur, aduh ayeuna malah geus mudah-mudahan kareupna aing bisa ngukakeun sagala rupana supaya eueuh kapusing deui, eueuh kalieur deui kawas ayeuna eta anu digerenteskeun ku sarta. Atuh geus kitu mah manehna teh teu loba pamikiran deui, langsung wudu. Sanggeus rengse wudu salat terus wiridan saperti biasa nungguan datangna beurang nepikeun ka akhir duha kakara manehna ngalakukeun atawa ngajalankeun sagala rupana pagawean kawas biasa sapopena di eta pasantren. Ayeuna urang malikan deui kana kaayaan Mang Komod anu dina waktu eta geus rek ngadatangan lembur anu samemehna dibahas jeung pamajikanna. Samemeh manehna turun ti imah waktu eta omat-omatan deui bae ka Bisarmi. Sarmi kahadenya kahade pepeujuh maneh teh ulah sare ulah keluar ti rohangan sabab bahaya lamun maneh keluar ti rohangan ieu bisi kejadian anu geus kaalaman deui ku akang. Masih untung baheula akang teh bisa kabur, bisa kanyahoan ku maneh katiup ieu seuneu teh coba lamun henteu meureunana ayeuna teh akang teh geus kawas kumaha kaayaanana. Jadi wayahna cek akang oge, wayahna Sarmi, wayahna kudu tetep nalingakeun ieu seuneu ka hade jeung deui maneh oge bisa apal kaayaan akang kawas kumaha akang teh bakal katembong dina cai nya. Sarmi pepeujeuk pokona mah ulah sare ulah ka mana wae oge ulah indit kudu tetep ningalikeun akang tina cai anu aya dina ieu baskom. Kacida panjang lebarna waktu harita samemeh ngarubah diri ngajirimkeun hiji bagong. Mang Komod teh terus-terusan ngingetan masalah eta. Nya Kang, nya mudah-mudahan jeung deui memang kuring teh hayang kalengitan akang, hayang akang cilaka. Rek kitu rek ieu oge kuring moal ka mana-mana akang bakal tetep aya di ieu kamar ulah hariwang moal nyieun kasalahan deui kuring mah akang moal cek Bisarmi waktu harita negeskeun deui niatna. Aya geus kieu mah geus akang jongjon geus nya
ulah loba pamikiran naon deui salianti kudu fokus nempokeun akang teu cai. Cek Mang Komod bari make baju anu biasa digunakeun ku manehna dina digawe kitu. Sageus make baju eta teh ngakibekeun awakna Mang Komod teh les ngajangkelek jadi hiji bagong anu kacida gede jeung seukeutna eta sihung matak sieun anu nempo tapi keur bisarmi mah kulantaran sagala rupana geus nyaho. Eta teh salakina ngan saukur katembongna hungkul siga bagong eueuh rasa sieun eueuh rasa kumaha iwalti terus-terusan ngaduakeun salakina supaya salamet nepikeun ka tujuan jeung bisa balik deui mawa hasil anu mucekil. Teu lila ti harita sanggeus ngajirim jadi bagong Mang Komod teh ngaleungit nembus tembok anu pastina lamun keur ngajirim jadi manusia mah boro-boro ning bisa kawas kitu, tapi dina waktu eta mah wujud bagong teh kacida gampangna nembus tembok eta kamper langsung norolong ninggalkeun lembur nuju ka lembur anu dina peuting harita geus dituju. Sedangkan di lembur anu keur dituju ku Mang Komod waktu eta kaayaana kacida jempling kulantaran sakabe jelma eta lembur teh boro-boro ning hayang liar ka ditu ka dieu sakalieun kaluar imah oge kacida malesna kusabab peuting harita teh cuacana kacida tirisna. Tapi di hiji gardu tilu ronda keur ngarobrol uplek kacida suka bunga bari meuleum sampu. Aduh ayeuna teh rek kaluar ngurilingan lembur tapi hujan tita tadi teureun-eureun ngaririncik bae gede henteu eureun henteu ieu teh hujan teh aneh euy peuting ayeuna asa kararieu kateteh teu gararna euy kunaon nya. Cek salah saurang ronda nyarita kitu bari ngasur-ngasur suluh kana durukan anu keur dihareupan ku maranehna. Teu poho maranehna teh ngabulak-balik sampo bisi tutung. Pokoknya Mang eta anu karasa ku kuring oge. Penting ayeuna mah kacida bedana buah-buah. Lembur urang teh bakal kadatangan tamu anu teu diundang euy. Sabab ayeuna teh lain malam Sabtu legi lain. Cek baturna waktu harita langsung nyarita kitu atuh dua baturna jeung anu tadi nyarita teh pada mencerong kadirina bari pok salah seorang ti baturna langsung nanya, nah naon kitu ieu hubunganna malam Sabtu legi jeung kaayaan urang ayeuna anu asa teu ngarareunah kieu jaba keur tiris teh hujan terus-terusan ngaririncik males lempangana oge boro-boro ning hayang ngurilingan lembur mending keneh morongkol dieu di pos aing mah mending keneh sareng nyegrek ngan kulantaran ban keur belum sampu aing keneh hayang ngeusian heula beuteung sampai ngarengkol rek naon deui teu hayang aing mah lah lempangana ge. Tapi naon sih hubungan eta naon malam Sabtu jeung kaayaan kieu ulah nyeun matak tilieureun lah keur aing cek eta lalaki waktu harita nyarita kitu bari neuteut ka baturna anu nyarita matak bingung atawa teu ngarti keur manehna. Bener kuring oge sarua maneh mah nyarita teh nu teu pararuguh lieur teuing naon kitu hubunganna kaayaan ieu jeung Sabtu lagi kabener atuh kabener nyaritana naha maraneh duaan teh teu nyaho atawa poho kapan tiap lembur anu kadatangan ku bagong kajajaden teh tiap malam Sabtu lagi tak ayeuna
kahiji salianti urang teh tiris boro-boro ning hayang lelempangan ke hujan kieu kaayaan hate oge teu geunah buah-buah rek datangan ku eta Bagong ieu lembur teh tak eta anu dipikiran ku kuring mah lain mikiran anu teu pararuguh tak eta nah teu inget atawa memang teu nyaho maneh duaan teh ceuk eta ronda waktu harita ngajelaskeun kaayaan pamikiranna anu mikiran eta anu salila ieu sok kapikiran ku eta ronda kulantaran di lembur maranehna teh loba jalma loba hartana beunghar jeung balager jalma-jalma beunghar anu aya di eta lembur teh jadi sakabeh warga khususna mamanehna sok manghariwangkeun bisi jalma-jalma balager eta teh diganggu didatangan ku maling anu hese ditewakna sabab lain kawas manusia lamun maling biasa masa hese-hese lagi bisa diudag digebug ditewak ditembak ku polisi tapi ari Bagong Kajajaden mah geus bukti tiap lembur anu kadatangan jeung dipalingan duit emas boga warga di lembur anu didatangan ku eta Bagong teh hese ditewakna nepikeun ka waktu harita can ngadenge aya hiji lembur anu sanggup newak eta Bagong eta anu aya dina pamikiran ronda eta teh benernya atuh aing geuningan teu inget kana masalah eta buah-buah euy soalna ayeuna beda rasa geuning penting ayeuna teh teu kawas biasa sanajan hujan ngaririncik rek kawas kumaha oge biasana mah urang teh tawara boga rasa nu tegarana kawas kieu komodi babarengan kan aneh heuh terus ayeuna kumaha tuh rek cicing bae di pos atau rek numpang bener kudu ieu ayeuna mah kudu hati-hati bener aduh aing poho bener sugan aing mah maksud maneh teh naon cek dua baturna waktu harita ting celengkeung kitu pada ngebrehkeun kaayaan hate masing-masing anu dina waktu eta ingat kana masalah Bagong Kajajaden tapi barang keur ngarobrol kitu teh seruntul dihareupeun maranehna nyuruntul Bagong ka cida badag sihungna panjang jeung seukeut atuh puguh bae tilu ronda teh laluncat kulantaran sieun kasuruduk kena ku eta sihung anjir kokar oge cacat nyarita geuningan bener itu Bagong ieu Bagong Kajajaden atawa lainnya Bagong naon ieu Bagong naon aduh kudu kumaha ieu urang kaina tewak atuh tewak rek Bagong Kajajaden rek lain kudu ditewak sabab piraku di lembur aya Bagong biasana oge tar aya takol kenterung Bagong harudang wargi sadaya udang aya Bagong tuh aya Bagong eta anu dicorobokeun ku tilu ronda bari salah saurang ti manehna nakolan kokol atuh warga-warga anu keur murungkut dina simbut teh kusabab tiris hawana ting koreja tarudang langsung mawaan pakarang-pakarang anu kumaranehna dipiboga komo deui warga Jaregud mah barang ngadenge ronda ting corowok nyebutkeun Bagong teh pinuh ku kasieun sabab maranehna mah loba duit loba emas jeung sajabana di imah sieun leungit sakabehna oge sameme kaluar anu boga duit jeung emas mah ngadon ngecek tempat panyimpenan duit maranehna barang nempo kana tempat panyimpenan duit jeung emas tilu warga Jegud teh ngaranjug kulantaran
duit jeung emas maranehna geus ludes. Waktu eta di salah sahiji imah agreng salaki jeung pamajikan katut anakna pinuh ku kabingung jeung kasieun sagala rupa ngagolak dina jero hatena. Adan aduh geningan ludes duit urang. Mana ludes duit urang? Bener bapak eta bagong anu dicogok teh tas maling timah urang. Aduh kumaha geus kieu bapak, gerak cicing bae tewak gerak teangan bapak, gerak teangan cek pamajikanna. Waktu harita nyarita kitu bari ruwah riwih kulantaran kacida bingung jeung sedihna. Waktu eta duitna geus ludes, teu aya saperak-perak acan dina brankas tempat panyimpenan duit jeung emas maranehna. Nya bapak, ayo jeung kuring urang teangan, urang podaran ta bagong teh bener-bener tas madog timah urang boa nu lain oge sarua bapak ma, cek budakna. Waktu harita nyarita kitu bari geus nyekal pepentung keur nakol atawa ngagebugan bagong lamun kumaranehna bisa benang engkena. Bener aya mah geus cicing mak cicing keun jang tewak ta bagong teh. Hayu terolong bapak jeung anak teh waktu harita lalumpatan muru ka panto sanggeus muka panto. Waktu eta nepikeun ka pohon nutupan panto kulantaran kacida ambak jeung hayang gewat pabaur jeung batur supaya bisa newak bagong anu geus yakin duit jeung emas maranehna oge dicolong ku sakadang bagong kajajaden. Barang nepi ka kumpulan warga anu geus siap hudag eta bagong, eta jalma teh nyorowok nanya ka warga lainna, aduh kumaha aranika kumaha saha nu kaleungitan duit jeung emas? Duit jeung emas boga kuring mah geus ludes pastina oge ku bagong eta sabab moal mungkin lamun padog biasa mah teu ngaruksak panto atawa jandela jeung tempat panyimpenan duit kulantaran panto atawa jandela oge rapih, tempat panyimpenan duit oge masih kakunci masih rekep keneh, tapi duit yang emas geus eueuh saha anu kaleungitan oge atawa kuring hungkul. Cek eta lalaki waktu harita langsung nyorowok itu nanya ka warga anu geus kumpul, kuring sarua bener aing oge sarua leungit euy leungit bener-bener pado kudu dipodaran eta teh. Ayo teangan-teangan ulah loba nyarita loba ngobrol heula cilaka tuh kaburu leungit eta sakadang bagong teh. Hayu nya bener setan memang heueuh eta setan bagong kudu dipodaran. Hayu terolong gajeleng sakabe warga teh waktu harita dipimpin kuroda hansip jeung kokot eta kampung ting terolong kaditu kadieu hayang ningker bagong anu geus pada ngerasa yakin duit jeung emas boga tilu jalma beunghar di eta lembur leungit teh pasti dipaok ku sakadang bagong sabab sagala rupana masih rapi eueuh tanda-tanda aya maling biasa anu pastina. Lamun maling biasa mah ngaliwatan panto atawa jandela samemeh nuju ka tempat panyimpenan duit. Sedeken sakadang bagong anu keur diurudag kumaranehna waktu eta totorolongan ninggalkeun eta lembur kulantaran geus hasil maok emas jeung duit ti tilu imah. Mangkomod teh dina waktu harita keur ngagerantes suka bunga bari lempang norolong lumpat tapi pemikiran kitu kieu ku sabab can ngarasa manehna ayeuna aya nu ngudag.
bagja Sarmi hasil ulang teh hasil akang bawa duit yang masa kilobana. Aduh bagja pokoknya bagja kehidupan orang teh Sarmi beuki lila harta orang beuki numpuk. Aduh suka bunga ieu mah euy mu cekil teu salah sawangan aing teh teu salah di ieu lembur teh jalma baleungharna loba duit jeung emas. Untung masih kena aya disimpen di arimahna jadi teh hasil ku aing dibanjut dibawa balik ke ayeuna teh. Eta anu digerentaskeun diucapkeun ku Mang Komod waktu harita, tapi anu kaluar jeung lamun aya nu ngadenge mah waktu eta teh sesegrok kitu. Sabenerna mah anu kaluar tina sungut Sakadang Bagong teh, tapi barang keur suka bunga bari lulumpatan rek ngaleungit tiata lembur maksudna mah hayang tereh tapi ngadadak ting suruntul ti sagala panjuru warga lembur geus ningkar. Tah ieu kawasna mau oh ieu bener mang pa bener ieu tadi anu katingali kukuring di pos ke ieu bener lain. Oh bener aing ge eta nu nempo teh bener kuring oge eta anu katempo tadi teh ieu Bagong ieu pasti sabab Bagong mana deui da di lembur urang mah tara aya Bagong nya tewak podaran hiup gamplong ceprot gamplong ceprot setan ari sugan aing mah warga nuker neangan aing nah geningan kunaon ngadadak loba warga kapan tadi mah jempling. Aduh nah aing teh tadi ngadon liwat ka pos meureunnan 3 ronda anu geus ngabejaan sakabeh warga ieu. Wah cilaka Sarmi gratiup akang cilaka Sarmi tiup cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu baru surudak kaditu kadieu ngagadilan warga, tapi dina waktu eta mah sakabeh warga teh kacida geusitna luluncatan barang rek disuruduk ku sihungna. Aduh setan luluncatan geus luncat ngajaga deui nanahonan sia teh yo hayang dipodaran ku aing syuk kentrang kolentrang gamplong barang Mang Komod atawa Sakadang Bagong anu katempo ku sakabeh warga eta lembur teh nyuruduk dipapag ku bedog ku pakarang anu dibawa ku sakabeh warga atau puguh bae sanajan teu karasa nyeri tetap tanaga Mang Komod teh waktu harita kakuras kacida lobana. Aduh setan bener-bener setan. Aduh ieu kumaha Sarmi aduh cilaka akang ayeuna cek Mang Komod waktu harita terus-terusan ngagerantes kitu nyambat pamajikanna anu acan niup lilin kulantaran lamun geus ditiup mah lilin meureunna manehna teh geus leungit teh eta tempat, tapi barang keur surudak kaditu ka dieu jeung warga oge kacida sieuna bingung kusabab bedog jeung sagala rupa pakarang anu kumaranehna dibawa ditibankeun kana awak Sakadang Bagong teh eueuh anu teurak jeung teu karasaeun sanajan terus-terusan digebugeun ka eta Bagong. Mundur tingkar bae tingkar ulah dibere jalan keur liwat tingkar, tapi bapak-bapak mamang sadayana ulah aya nu ngalakukeun naonkeun kukuring ayeuna bakal diakalan bakal ditewak. Nu penting mah tingkar gajleng barang tas nyarita kitu jeung kadenge jelas ku sakabeh warga aya nu luncat hiji aki-aki kahareupeun Sakadang Bagong anu keur mencerong. Tah ayeuna mah cilaka si Andika teh dasar Bagong edan bakal cilaka si dina leungeun dewek. Cek eta aki-aki bari mencerong ka cida seukeutna kana
sakadang bagong anu keur mencerok oge. Waktu eta Mang Komod ngagerentes tapi kadenge ku warga mah tetep sesegrok. Edan, ieu aki-aki saha ieu? Kunaon aing jadi asa hese indit kali tukar dieu jadi ngajetan kieu? Saha na dikumaha ku eta aki-aki? Aduh kumaha ieu garis ieu? Aduh cilaka Sarmi, tulungan akang cilaka eta anu terus-terusan digerenteskeun diucapkeun ku Mang Komod. Aduh isuku geuning jadi rapat kieu. Aduh kunaon teu bisa ngalengkah. Bagong andika mos moal bisa ini teh ya dina waktu ayeuna bakal modal dina leungeun kuring rasakeun ieu hiuk waktosna ka Bojong Sep cak kurang kantunkeun heula cariosna dukikeun ka dieu kumahanya kaayaan Bang Komod. Nah bakal salamet jeung deui saha eta aki-aki teh aduh geus ngadadak datang ka hareupeun manehna jeung bisa ngajadikeun awakna teu bisa gerak deui ngador ngajetan di eta patempatan. Insyaallah kabayuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.